tilu berat deui amukeun ku masing-masing ka tukang tah umat ulah direret deui tah ayeuna tinggal ieu nincak nog ejeungan insananya kamyang awas atuh cing ari kumaha eta bade disakalikeun atawa erek lalaunan ari disakalikeun hasi eta mah hai alah aduh udah beh oh kada istak sing kuat sok tincak bismillahirrahmanirrahim kono hiji dua anjir si eta mah meuli ka mana karep mun lalaunan cek oge aduh aing mah keur nongong ngeunah si eta fokuskeun eta na pucat iya tos jang kasep geulis wasu kotor pan eta teh wasu ara rigid bager ih so wasu ciri wanci hidup babakti kacaroge hidup anu pertamanya sing saterasna geulis ngabakti tah eta teh dibanyur ku cai jadi naon lamun dibanyur ku cai eta jadi baseuh supaya garing kudu dikumakan eta dielap banyak si abah meni lancar dielap cenah amun tilas nya tilas wawasu meh garing gitu dielap jadi garing gitu tah ayeuna ieu keni ieu sok ieu keni cepengan kuduaan saan rek milih anakna sanu rek dihanap norek dihanap cing norek nunyep anu rek dihanap nah kuduaan atuh sing mesra ieu sing halus lain kitu ieu kieu tah bujurna cepengan bujurna bujurna cepengan gitu ayeuna eta dicicingkeun cicingkeun akan kitu gewelkeun oh mendengar moal ieu moal digoyang koyak ake ayakkeun moal ayakkeun moal oh eta atuh ge cicing goyangkan bu angkatkeun heula we heula hiji tah tong luhur teuing ieu sok hanapkeun deui seutik tah kitu dua tah cek sok kalurkeun deui geuning kalurkeun meuni lalaunan atuh nih aing mah aduh garada gududuk pisan ya Allah hanapkeun deui tah sok ayeuna geolkeun Allah aing mah sing ngageol atuh geunaheun tah kitu geol angkatkeun deui geura seutik tah kitu tah ayeuna dadeukeun ka hanap bari gubrakeun hiji dua til rek nu mana no dicokotna baca nyak naon aja tuh di papagahan ke tukang hias eta tukang nyokot huluna acungkeun yang meni ini telepat acungkeun huluna tah hei ieu mana hulu nanya hulu keni ulah sok mares pamali eta mah hulu keni nya kitu tos rek disimpen nya kade